Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina neraskeun jejer cariyos Kasarung Kaliang Maung. Ieu cariyos karangan Sim Kuring Pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana di mana bae ayana sateu acan Sim Kuring neraskeun hanca carita ngacaprakna asal jeplak kitunya wargi-wargi Sunda sadayana. Nu penting mah hiburan dina ieu channel, teu kenging hilap subscribe supaya ceplak kitunya ngacaprakna leuwih gacor deui. Mangganya urang teraskeun cariyos ngacaprakna kamari teh dina hanca anu tos kalewat nyaeta Mang Omon geus nekadkeun rek nandonkeun diri pribadi moal mikeun anak atawa pamajikan kitunya wargi-wargi Sunda sadayana. Mangga supaya teu nyangkolong kana waktos urang kawitanan. Syukur sarmon ari geus kitu mah heug ku kuring bakal dibere sakahayang Andika. Salagi Andika aya di alam dunia bakal berat beunghar moal aya nu kuat nandingan kakayaan Andika di lembur Ciburial. Sarmon tapi sakali deui kuring nanya, bener Andika geus siap rek nandonkeun Andika sorangan sarmon, sabab ku kaula atawa ku kuring bakal dicatet ayeuna moal bisa dirobah deui sarmon lamun Andika geus kaluar ti ieu tempat atawa ti nagara kaula ayeuna. Andika moal bisa menta parubahanna naon deui, jadi samemeh Andika kaluar ti ieu negeri kaula anu disebut negeri Surya Kancana atawa Surya Kencana, Andika tekad kudu bulat atawa buleud sarmon ulah dirobah deui, sabab Andika bakal cilaka beunghar henteu cilaka heueuh lamun Andika calir janji tina perjanjian atawa catatan ayeuna anu ku kaula atawa ku kuring dicatet di nagara kaula. Tempo tuh loba catatan manusia anu sagala rupa kahayangna geus dicatat ku kaula, geus puguh iraha bakal modarna bakal dicokot ku kaula, bakal balik deui ka ieu tempat, bakal jadi rahayat kaula. Andika oge bakal kitu lamun Andika ayeuna nandonkeun Andika sorangan sarmon. Cok ngomong deui sarmon, centrekeun nu sabener-benerna Andika rek nyokot diri sorangan, nandonkeun diri sorangan atawa anak pamajikan Andika bakal dibekeun ka kaula sarmon. Ceuk Raja Maespati ngajelaskeun deui, parjanjianna kudu jelas ulah lanca-linci luncat mulang nu tangtuna bakal nyilakakeun diri pribadi Mang Omon engkena lamun manehna sulaya tina perjanjian anu geus diikrarkeun harita. Mang Omon samemeh ngajawab teh manehna teh ngarenghap heula rada panjang kusabab sabenerna mah sakabeh oge berat anu kudu ditedunan ku manehna, tapi saenggeus dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun lamun ayeuna manehna nandonkeun anak pamajikan tangtuna hirup bakal sorangan, sanajan boga pamajikan deui oge tangtu can puguh ngeunah. Komo deui indi ti lembur teh niatna hayang nyenangkeun anak pamajikan, lamun ayeuna anak pamajikanna langsung dicokot pasti manehna ngarasa moal tenang hirupna, moal sugema kusabab henteu nempo anak pamajikan di lembur senang. Geus kitu mah sanajan kabeh oge berat tetep manehna
nyokot kaputusan rek nandonkeun diri pribadi. Ayeuna mah Gusti SIM abdi teh tos jelas moal milih nanaon deui bade nandonkeun SIM abdi pribados Gusti. Kitu ayeuna mah sok geura pasihan tata carana naha emas berlian atawa duit bade dipasikeun ka di SIM abdi supaya bener-bener SIM abdi mulang ka lembur Ciburial teh bisa beunghar Gusti. Eta kahoyong abdi mah sareng deui Gusti abdi moal lancalin ciluncat mulang moal udar tina tali gadang pasti SIM abdi bakal nedunan kana janji abdi. Kitu bae ayeuna mah Gusti tah saksina aki kuncennya kan aki kuncen kitu meureunannya anu bakal kukuring dicokot jeung di pake teh ceuk Mang Omon bari neuteub ka aki kuncen sakedeung. Je Ujang ulah nanya ka aki mangan sakadar ngajajabkeun Ujang urusan naon mah eta mah urusan Ujang teu apal. Ujang nyamurnan rek nyokot kitunya kitu moalnya terserah Ujang eta mah. Da anu bakal ngerasakeun beunghar mah lain aki Ujang. Pasina ge Ujang jeung anak pamajikan lamun ayeuna anak pamajikan moal ditandonkeun, kecuali anak pamajikan Ujang rek ditandonkeun meureunnan Ujang sorangan nu ngarasa beunghar engke jeung anak pamajikan anu babari anu anyar kitu Ujang. Ceuk aki kuncen rada kacaletot oge ngomongna. Aki ulah sok heureui atuh dihareupeun kaula mah jadi hayang seuri kaula oge tuh tempo meureunnan tukang ngadengikeun dongeng oge sareuri atawa henteu kitu nya. Eta mah meureunnan kuring bae nya anu hayang seuri. Harita Raja Maespati oge seuri ngalap balakatak bari jeung teu pararugu akhirna mah kusabab meureunnan ngarasa lucu nya wargi-wargi Sunda sadayana jeplak-jeplak heureuy kitu nya. Harita si Aki langsung sujud nyembah. Aduh Gusti hampunten Gusti hapunten hapunten Gusti hapunten SIM abdi mah teu wantun heureui da eta si Ujangna geuningan ngalucon kitu jadina aki oge hayang seuri sagala bae aya. Gusti Prabu hampunten Gusti Prabu hapunten SIM abdi teu wantun SIM abdi mah heureui dihareupeun Gusti eta mah kapaksa Gusti kapaksa. Ceuk aki kuncen bari acong-acongan nempikeun ka kadenge prat-prepot oge kusabab geus dol meureunnan pentilna. Aki eta geuningan dalitut kitu. Aduh Aki sok aya bae bau deui. Geus lah geus ulah sok acong-acongan bari hitut kitu bau ayeuna mah geus kuring ditarima Sarmon Andika bakal jadi juragan berat beunghar di lembur. Pokona mah moal aya nu sanggup ngelehkeun kabeungharan Andika Sarmon ayeuna kuring bakal dibahanan moal duit moal emas percuma engke oge nu kitu mah bakal gableg Andika oge bakal loba. Ayeuna mah yeuh pake ieu baju di satiap malam Jumat Kaliwon Andika kudu kaluar make ieu baju. Pokona mah ka mana bae Andika indit balik bakal mawa duit emas. Pokona mah naon bae anu ku Andika dibika hayang bakal kapimili ku Andika. Tapi inget Sarmon awas baju ieu ulah kanyahoan ku saha bae. Anak pamajikan Andika oge ulah nyaho komo deui jelma sejen Sarmon.
Andika kudu nyiapkeun ruangan atawa kamar khusus keur nyimpen ieu baju jeung sagala syarat-syarat anu kudu ku Andika ditedunan. Ritual meuleum jeung sasajen kudu aya tempatna Sarmon sabab samemeh Andika indit tangtuna kudu diseungitan heula ku menyan atawa dupa Sarmon. Ayeuna Andika ngarti jeung siap ngalaksanakeun sagala rupana Sarmon. Ceuk Raja Maespati bari neuteub seukeut ka Mang Omon anu masih keneh tungkul teu wani neuteub raja anu matak pikaajrieheun. Sumangga Gusti, sim abdi parantos sayagi sagala rupana niat nanaonna oge parantos disiapkeun tangtuna abdi moal sagawayahna nyimpen pusaka anggean anu dipasikeun ku Gusti sabab meureunan bahaya nya Gusti Prabu. Ceuk Mang Omon bari sakedeung neuteub ka Prabu atawa Raja Maespati. Sanggeus kitu tungkul deui teu wani lila sabab kacida serabna sorot matana teh asa nunjel atawa asa nanceb seukeut kana jajantungna. Akhirna mah anger bae kawas tadi tungkul deui. Bener Sarmon bener, bahaya pokona mah kudu rapih Andika dina nyimpena kitu ulah sagawayah jalma bisa asup ka ruangan atawa kamar khusus keur nyimpen pusaka baju ieu Sarmon. Ayeuna jig geura indit geura balik ku kaula didoakeun ngan inget dina waktuna Andika beak kahirupan di alam dunia bakal diteang ku para ponggawa. Ayeuna mah ku kaula bakal didoakeun jig geura balik Andika bakal berat beunghar moal aya nu sanggup ngelehkeun kabeungharan Andika Sarmon salagi Andika tunduk patuh sumujud ka kaula Sarmon. Ayeuna yeuh tarima ieu baju, awas ka hade sakali deui sing tarap ti dina nyimpenna. Ceuk Raja Maespati bari mikeun eta baju ka Mang Omon. Hatur nuhun Gusti, ieu anggean ku sim abdi ditampi mudah-mudahan leres sim abdi teh sing jadi jalma beunghar sing jadi juragan Gusti. Hatur nuhun ditampi Gusti. Ceuk Mang Omon bari acong-acongan nyembah. Geus kitu mah Prabu Maespati langsung neuteub ka si Aki. Aki, ayeuna mah cik geura anterkeun deui si Omon nepikeun ka tutugan gunung ka hade ulah dijajabkeun ka tempat tadi sabab bahaya moal sanggupkeun si Sarmon kudu balik soranganan nepikeun ka handap. Jig ayeuna mah ulah dililakeun deui geus waktuna Andika beunghar Sarmon. Ceuk Raja Maespati bari neuteub ka Ki Kuncen jeung Mang Omon. Unjuk sumangga Gusti, unjuk sumangga sim abdi bade ngajajabkeun si Ujang nepikeun ka tutugan gunung Gusti. Ayeuna mah tarima sembah pangabaktos sim abdi Gusti. Ceuk si Aki Kuncen bari acong-acongan nyembah. Mang Omon oge nurutan nyembah Raja Maespati. Sanggeus kitu mah ngadadak kadenge aya soram anu matak pikasieun jeung deui ngadadak poek mongkleng buta rata teu kaciri ngumpet-ngumpetkeun curug-curug acan. Dina hate Mang Omon ngagerentes, aduh eta sora naon maung naon, na aing teh di leuweung naon ieu.